Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa alaika jeung misti ka anjeun bil iksari kalawan nyeueurkeun min a'malil birri tina pirang-pirang amal sae wa khususon jeung terutama fi syahri ramadhana dina bulan Ramadan. Fa inna sawaban nafilati mangka sanyana ganjaran sunat pihi dina Ramadan ya'dilu eta ngabandingan ieu sawabal faridoti kana ganjaran fardu fi ghairihi dina salianti Ramadan minasyuhuri tina pirang-pirang bulan. Wa aidon wadalika nente wa aidon fainahu wa aidon jeung deui wa innahu mangka sanyana kalakuan sareng tingkah yahsulu hasil piro sawab pi Ramadana dina Ramadan minat taisiri tina kagampilan wan nasyati jeung tegesna kagampangan atawa sumanget gitu. Fi a'malil birri dina pirang-pirang amal sae. Naon ma perkara berarti fa'il tina yahsulu yahsulu ka dipailan yahsulu hasil naon ma perkara la yahsulu anu teu hasil naon misluhu pantarna ma wala qaribun jeung teu anu deukeut minhu tina emak fi ghairihi dina lian Ramadan minasyuhuri tina pirang-pirang bulan. Wazalika jeung kulantaran kitu li'anna nafsa karna sanyana ari nafsu al mutakasilata anu ngedul anil birri tina kasaean masjubatun
masjunatun eta dibelenggu, dibui, dipenjara, biljui ku rasa lapar, wal atsyi jeung ku dahaga, wasyayatina jeung sanyana pirang ari pirang-pirang setan, wasyayatina jeung sanyana ari pirang-pirang setan, al musbitota anu ngahalang, anil khairi tina midamel sae, musoffadatun eta diborogod, wa abwaban nari jeung sanyana ari pirang-pirang pintu neraka, mughallaqatun eta dikunci, wa abwabal jannati jeung sanyana ari pirang-pirang pintu surga, mufattahatun eta anu dibukakeun, wal munadi jeung ari anu ngundang, yunadi eta ngundang ieu munadi, kulalailatin dina setiap wengi, bi amrillahi kalawan parentah Allah. Aya sora dina Ramadan teh ngan urangna we teu sadar, ya baghiyal khairi ceuk sora eta teh, hei jalma nu nyuprih kahadean, ya baghiyal khairi hei jalma nu nyuprih kahadean, halluma kadieu gitu mun urang mah gitu, halluma kadieu, wa ya baghiyasy syarri jeung hei anu nyuprih goreng, aksir kudu mondokeun anjeun. Oh baca logatna.
Dina ieu pasal bade ngajelaskeun priyogina midamel kasayan terutama dina sasi Ramadan sakalewat. Naon sababna musonib ngeukeukkeun pisan dina sasi Ramadan teh? Sabab hiji alasanana disebat sayyidus suhur Ramadan teh. Dunungan di antara pirang-pirang bulan nu sejen. Nu kadua alasanana pangna dikeukeuhkeun migawe kahadean, leuwih dikeukeuhkeun migawe kahadean dina Ramadan sabab dina Ramadan mah lipat ganda amal teh bener-bener nyata. Amal sunat dibere saperti ganjaran amal fardu. Amal fardu ditikel bahkan aya nu nyarios dugi ka 1000 kali tikelan. Mantak para ulama anu nyumber ti Kangjeng Rasul marantena nyarioskeun yen dina Ramadan teh panen amal. Saking kuloba ganjaran gitu. Nu katilu alasanana sabab dina Ramadan pintu neraka dikunci, pintu surga mah justru dilebarkeun. Dina sasi Ramadan oge pirang-pirang nu ngajurung kana kagorengan teh dibelenggu. Jadi hawana teh hayang we migawe kaalusan keur jalma nu eling. Sok da buktina sugan aya bahasa tadarus di luar Ramadan jarang. Dina Ramadan mah saking kusumanget nu tara maca Al-Qur'an oge maksakeun dina sakalian Ramadan. Eta ciri nu ngajurung kana kahadean teh leuwih loba. Teu sadar urangna dina sasi Ramadan padahal aya panggero dina Ramadan teh. Ya baghiyal khairi haluma. Woi nu migawe kahadean buru kadarieu, buru parigawe. Waya bagia syari aksir nu migawe hade dihayeup, nu migawe goreng dititah dikurangan gitu. Eta kaunggulan Ramadan mantak musonib di dieu ngeukeukkeun migawe kaalusan teh salianti di bulan nu sejen dihususkeun deui dina bulan Ramadan. Wayan bagi sareng peryogi naon Allah ta'ruja yen henteu ningkatkeun anjeun pihada syahri dina ieu bulan asyarifi anu mulia disipatan oge syarif Ramadan teh mulia ala ghairi amalil akhirati kana salianti amal akhirat. Ulah rek ningkatkeun ari lain amal akhirat mah. Wala tadkhul jeung teu asup anjeun pisain dina hiji perkara min amalid dunya tina sapali pirang-pirang amal dunya. Ila ingkana kecuali lamun bukti ieu amal teh dorurian eta numang anu bangsa nemrak. Waj'al jeung kudu ngajadikeun anjeun syuglaka kana katungkul anjeun bi amril ma'asi kana urusan pirang-pirang kahirupan fi ghairi Ramadana dina salianti Ramadan wasilatan kana jadi cukang lantaran atau jadi jembatan ilal farogi kana kasalsean lil ibadati pikeun ibadah wa khusso jeung ditangtukeun
naon al-asyrul awakhiru 10 pirang-pirang akhir minhu tina Ramadan bimazidi iqbalin kalawan tambah madepkeun diri ilallahi ka Gusti Allah Ta'ala waluzumil ibadati jeung netepan kana ibadah wa in amkana jeung lamun ngongangkeun ka anjeun naon Allah takhruja yen teu kaluar anjeun minal masjidi ti jero masjid fi hadzal asyri dina ieu 10 poe ilama kecuali kana perkara labuda anu misti minhu tina ieu ema faf'al mangka kudu migawe anjeun wa alaika jeung misti ka anjeun bi sholati tarawih kana netepan tarawih fi kulli lailatin dina saban-saban wengi min ramadhana tina sasi Ramadan wa qad jarat jeung nyata geus berjalan naon al-adatu kabiasaan fi ba'dil buldani dina sawarena pirang-pirang negara tawa biladi mente buldan bilad buldan sarua jama tina baladun bitakhfifiha kalawan ngentengkeunana tarawih jiddan kalawan banget hatta rubbama waqa'a sehingga terkadang tumiba saha asyakhsu jalma bisababi zalika kalawan sabab ieu takhfif pitar kiba'dil arkani dina ninggalkeun sawareh pirang-pirang rukun padlan terutama anis sunani tina pirang-pirang pasunatan wal ma'rufu jeung ari nu dikanyahokeun min fi'li salafi tina padamelan ulama salaf tauzi'ul qur'ani eta ngabagi-bagi ayat Al-Qur'an min awalihi tina mimitina ieu Qur'an ila akhirihi nepi ka tungtungna Qur'an ala hadhihi sholati dina ieu salat ulama salaf mah dihanca ti mimiti Al-Baqarah nepi ka An-Nas sajud sapeuting kula lailatin dina saban-saban peuting yaqrauna maraos ieu salaf minhu tina Qur'an piha dina salat tarawih syai'an kana hiji perkara hatta yahtimuna sehingga khotam ieu salaf fi ba'dil layali dina sawarehna pirang-pirang peuting min akhiri syahri tina tungtung Ramadan fa in amkana mangka lamun mungkin ka anjeun naon antak tadiya yen nuturkeun anjeun bihim ka ulama salaf pitil kal ghanimati dina eta kauntungan wa illa jeung lamun teu amkana fala aqalla mangka ulah kurang
min itmami arkani sholati tina nyampurnakeun pirang-pirang rukun salat wal muhafadati jeung ngariksa ala adaiha kana ngalakonan eta salat wa ahsin jeung kudu ngaluskeun anjeun lilailatil qadri pikeun lailatul qadar alati anu hiya ari ieu lailah khairun eta leuwih alus min alfi syahrin tinimbang 1000 bulan wa hiya sareng ari ieu lailah al-lailatul mubarakatu eta peutingan nu diberkahan alati anu yufroku anu dibagikeun piha dina lailah naon kullu amrin saban-saban perkara hakimin anu ditempatkeun waman sahabai jalma ku syifa nu dibukakeun ieu man biha kana ieu lailah ro'a tah bakal ningali man annal anwaro kana sanyana ari pirang-pirang cahaya satiatun eta anu nyorot wa abwaba samai jeung sanyana ari pirang-pirang pintu langit mufattahatun eta nu dibukakeun wal malaikata jeung sanyana ari malaikat tas'adu eta naraek malaikat wa tangzilu jeung lalungsur malaikat wa rubbama ro'a jeung terkadang ningali ieu jalma ieu man al maujudati ka pirang-pirang makhluk kullaha tegesna sakabehna maujudat sajidatan eta anu sarujud lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala aladi anu khalaqonu tos nyiptakeun Allah ha kana ieu maujudat wa jumhurul ulama'i jeung ari jumhurna para ulama ala annaha eta netepkeun kana sanyana ieu lailah fil asril awakhiri eta dina 10 pirang-pirang akhir wa fil autari jeung dina pirang-pirang anu ganjil minha tina awakhir arja eta leuwih di arep-arep wa qad kusipa jeung nyata dibukakeun saha ba'dul arifina sawareh pirang-pirang ulama ahli ma'rifat biha kala kana ieu lailah lailatas sabi'a asyara dina wengian ka-17 wa ilaihi jeung netepan kana ieu kaul zahaba berpendapat zahaba ngajalankeun saha al Hasanul Basri se Hasan Basri wa qala jeung ngadawuh sabadul ulama isapalihna pirang-pirang ulama inna hasanyana ieu lailah Lailatul Qadar maksudna eta lailatu awalin peutingan kahiji min Ramadana tina sasi Ramadan wa dhahaba jeung ngajalankeun saha jamaatun golongan minal akabiri ti pirang-pirang gegeden
annaha kana sanyana ieu Lailah laisat eta teu ieu Lailah mahsusotan eta ditangtoskeun walakinna jeung tatapina ari ieu Lailah tantakilu eta sok punduh pindah ieu Lailah fi layali Ramadana dina pirang-pirang peutingan Ramadan. Qalu nyararios para ulama wasirru jeung ari rahasiana fi zalika dina maksus ayyasiro eta yen jadi saha al mukminu anu mukmin fi lailatin dina peuting min hadza syahri tina ieu bulan fi ghayatil iqbali dina antekna madep alallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa ala ta'atihi jeung kana taat ka Allah rojaa karna ngarep-ngarep ayu sodipa kana yen meneran ieu mukmin hadhihi lailata kana ieu peuting allati anu qad ubhimat anu nyata geus disamarkeun ieu lati alaihi ka ieu mukmin wallahu sareng ari Allah a'lamu eta anu langkung uninga wallahu a'lam bishawab.